Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris dipidangkeun dina danget ieu nyaeta ngaregepkeun eusi dongeng. Ieu dihandap aya dongeng Aki Guru anu judulna Dua Murid Pinilih. Dicutat tina Mangle nomor 2607 tahun 2016. Kisobandi unggut-unggutan tandaning ngarti. Heuh, isukan rebun-rebun keneh juang ngajugjug ka padepokan. Sumuhun sae ngiringan wae abdi mah. Ceuk Kisobirin bari mencrong kalanceuk sapagurona. Isukana sabada salat Isrok, duanana haget nyiapkeun sagalana, oge bekalna sabab parjalanan teh lumayan jauh. Mentas leuweung, ngaliwatan pasir jeung lembur. Ngan kitu jeung kitu nepi ka wanci pecat sawet. Cuang cai heula ayeuna mah. Geus waktuna ning. Kisobandi tanggah. Mangga ngiringan. Kisobirin unggeuh. Beh di tu jigana mah. Kisobandi nunjuk ka belah kaler. Hawar-hawar sada sora cai. Duanana muru. Bener we, aya walungan caina meni ngagulidag. Kisobirin teu sirikna ti buburanjat ningali cai teh. Maklum hanaang kacida. Jabalungse geus leumpangna anu sakitu jauhna. Muka baju jeleng luncat ngagejebur. Ngojay kawas budak. Diturutkeun ku Kisobandi. Sanggeus ngarasa cukup duanana hanjat. Laju salat lohor. Dina jukut anu diamparkeun ku samping. Samemeh indit cuang dahar heula. Lumayan tah. Tadi akang tibahanan timbal jeung papais impun. Sumuhun akang. Duanana ngalimet. Sanggeus rengse duanana nalik reueuh deui. Kira-kira jam 2:30 geus anjlok ka suku gunung. Alhamdulillah, ceuk Kisobirin bari jiga nu dek diuk dina batu. Hayu kagok. Ulah wakareureuh. Tingali toh geus poek. Ku pihujaneun. Kisobandi ngagebes. Heueuh, hayu. Nya we teu lila ti harita ger we hujan meni ngagebret. Kumaha atuh akang? Is kudu indit wayahna. Tu dah hujan, nyuhan heula. Tingali akang atuh. Nya we Kisobandi mah sok sanajan hujan ge teu kahujanan. Bajuna sumawona awakna teu kakeunaan ku cai saeutik-eutik acan. Perbawa elmuna anu luhung. Beda jeung Kisobirin anu rancucut kabulusan. Gagah akang mah. Kisobirin muji. Hehehe. Hasil tina ngetel peujit. Tuh Kang, bumina tos katinggal. Ning. Kisobirin nunjuk. Syukur atuh. Sanggeus anjok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Meh bareng. Waalaikumsalam. Mama guru ngawaler ti jero. Bagea. Nah atuh sereuleu. Kisobirin ujug-ujug ti soledat. Kejebur. Kana kulah paranti hudu. Tangka jari brug saawak-awak. Kang. Kisobirin reuwas. Keun. Ti jero mama guru ngawaler. Atuh duanana mencrong ka jero. Sampurna jelema teh lain bisa ngejat tina cocoba. Oge lain anu bisa ngahalangan kana datangna kodar ti pangeran. Tapi sampurna jelema teh nyaeta anu ikhlas narima kana datangna kodo jeung kodar. Sabada ti eta geus jadi katangtuan jalma iman. Tah kawas anjeun Sobandi.
kusabab tadi di jalan tekakenan ku Cihujan asa aing jago wayahna ayeuna kudu sarua ngarasaan baseuna cai. Ki Sobandi Pilepat mama. Tah, yuk ayeuna mah sarerea cuang katampian geura bebersih sabab geus waktuna asar. sangkan hidup leuwih nyangkem eusi dongeng di luhur, pek jawab sawatara pananya ieu dihandap. Hiji, naon jejer atawa tema dongeng di luhur teh. 2, sebutkeun saha wae palaku dina dongeng di luhur teh. Kumaha watekna atawa pasipatanana. 3, kumaha leunjeuran carita alur dongeng di luhur teh. 4, di mana lumangsungna, kumaha situasina, jeung iraha kajadianana carita dongeng di luhur teh. 5, lebah mana hal-hal anu pamohalan dina eta dongeng. 6, kumaha amanat nu ditepikeun tina dongeng di luhur teh. 7, dina dongeng di luhur kapanggih istilah wanci pecat sawat, cik pek jentrekeun hartina. 8, kaasup kana wanda naon dongeng di luhur teh. Tah, mung sakitu pangajaran dina danget ieu kade poho eusian pananya-pananya di luhur. Bobo sapanon, jarang sapakan, hapunten dina samudaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.